cenah ieu si Arok jeung si Ipong. Cenah rek ka pantai melilila kieu aing mah tutup mantan atuh ieu pantaina. Oh, kaca ya. Beuh. Ganteng aing ya. Eta ka pantai ge. Langsung setaranjang awewe kawe nempo aing mah ya. Ah, nuhun dia. Dah. Kesel amat aing mah batu mah lebaran alulin. Ini mau kos kucing perumahan aing di bawah Keluar apa ya? Ini udah ah. Cara di luar umuran. Mana sih Pong dia amat ya. Dok, geus siap-siap. Sia. Enggeus lah. Tenang po di sia. Aing geus gantang kieu kos taming sia. Toming sih cenah bebengetan kos kaleng berblend oge. Calang sih. Ayo deh. Sayu, sisiting sungguhan sedih itu meureun. Yang geus atuh hayu. Weh ding, sekarang awet yuk. Jalan-jalan lah. Bong bakung datang. Oh. Percuma bego jawab ge. Beneran, asal-asal urang. Ihi, kalau kumat kami teh kemarahan sih sadak. Rek healing yang mah, rek healing. Batur mah Pong, sabarek meuli samping mah sampe lebaran. Ieu mah geus lebaran arek meuli samping. Sanu arek meuli samping, astagfirullah. Aing teh rek healing, ulin. H-I-L-I ang healing. Tuh, Pong, aing ge naon? Percuma jawab ge kieu ya. Kudu dipakui mah cina teh. Hebat mungkus cau make samping anyar. Ya Allah, segala mungkus cau dinan ihi. Sia tak kueng dibungkus daek teu make kain kapan. Ihi, aya wae sama Pong samping ditiupas. Ya Allah. Ieu budak geus kana samping deui wae. Astagfirullah musingkan sama Pong ih. Nya ieu sia kueng ih dicok-cok kueng tahulusnya deh. Guys, ya ayeuna mah pan sing sarap ya. Urang jalan-jalan dak sia mah. Astagfirullah, tadi aing ngomong ka sia kitu Kong, aing teh rek jalan-jalan. Hei, rek healing. Bener-bener ngomongin sia mah kemana daek. Geus Pong sabar Pong. Kesel sama aing rok, mah nanya tapi dijawab kemana daek. Geus Pong lah, mengken orang ajakan si Kokong ka pantai. Nu kieu diajakan ke pantai rok. Atuh saat sama pantaina. Geus ka ajeun sia mah. Orang parabgeun ka nyi birorong. Tah, kitu setuju dak. Tuh, kadenge ku sia rok. Jelema rek ditumbalkeun menya. Setuju. Kan aneh. Geus desa ka ditu gasalin. Atuh aing salin heula lah piraku we kieuan sia Pok. Pantat tadi aing ngomong kitu hihe saya bolot. Iya rek nahan mah kolot cirok. Iya teu bebas mau kolot mah. Saha di nu mau kolot astagfirullah ampun aing mah hi. Geus rok sia teh ngomong lah. Dah salin kan itu tuh, dah salin buru. Nah, dah nyai baik heula Pong saleh. Ya Allah, Kokong. Uga ceulik kitu teuing. Ampun aing mah ih. Nyaho aing nonon buat mah ceulina budak. Abangan meureun jirana. Heuh sigana. Saya Pong lah, ke situ nungguan tuh. Itu si Siti kenal sorangan wae. Nungguan angkot lain pan. Pergen kana. Ti, kenal sorangan wae. Iya per, aing keur nangguan si Arok jeung si Ipong tah ngomongna mereka pantai tapi jam sakieu can datang kene wae sia mah. Ke pantai. Kunaon kitu? Rek ilu sia. Atuh ilu lah sia mah komo ka pantai jeung sia mah nambah semangat. Seriusan. Pantai mana? Pantai Gading lin kos nama. Kadi atuh mun aing ilu mah ongkosna. Ongkos ti. Emang kudu mayar ongkos ti lah di. Heulah, emang daek sia ka dituna lempang, daek nah. Yang nikro jauh ke pantai. Ya tah asa kitu tapi ngilunya. Geus sia grasalin heula nya arek ulin kucel kitu sia kos standar mio wae. Buset, standar mio. Salin aing gedeung ge. Geus geura ka ditu, ulah poho seuseu ta beungeut. Laundry konya sekalian. Tungguan. Bawel. Lumayan pan ieu duit yang beli anti mau di jalan. Aing cantik-cantik manis yo anjakalan nih. Celana aing baseuh kami jauh ka sanya. Pakai ge air deh. Jadi mah ka pantai, pokoknya make di pantai di Karang teh kieu ya ini. Kos ieu teu Titanic teh jeung si Siti tah. Yo, dengar. Pokoknya mah aing kudu dandan sing ganteng, sing rapi, sing seungit ya.
Kayak naon ya? Nya. Rantak. Ay sia dak nih kula lila aing mam nih kesupaan deui bujur aing guan sia. Biasa ti aing dia kapanggih di jalan sama anak jeung anak cara. Saha anak cara? Tapi si Kokong. Biar aing ngomong gimana mah kagoak si aing. Bari nage atuh sia man kos kitu di layanan. Haji mana naik ilu? Arek cenah ti keur salin heula manehna. Is aing mah pori caplok hieu eta budak rok. Kajen teh dicaplok ieu ge. Sakalian urang hijikeun jeung iri. Nasi ubur-ubur. Bener sia. Haji urang ieu nungguan si Kokong heula baranan ha. Heeh. Eta si Gapar gerek ilu cenah. Tah, namun lobaan kira resep aing ya. Bener mantep nyalobaan mah. Lah. Aing dandan manis bagus ya pakai payung dengan cakal celana ya Allah. Pinjam ka saja aing celana. Naon ya? Ya celana bagus awat ya. Cok ya macam lagi ya juga nak. Tuh. Oh, pernah lagi. Nggak pas. Bawa apa ya? Serapih tuh. Sengit deh nan. Saya lagi make. Di pantai apa sok tiris teh hawana. Tinggal pakai celana doang ya. Pakai celana. Celana aing kemana ya? Perasaan kau yang dipoe di dia deh. Celana lama ayah ya. Lagi healing na kasur. Celana aing hidup kemana ya? Nyokot ya mah. Jangan jalan-jalan aing. Kira kuna ini nyokot. Beres. Aing tidak amat sih Kokong ini si Gapernya. Tutup manten ya. Tah, ini makhluknya datang. Ayo berangkat mal ya. Buset sama mau payung mereka mana? Rek jalan lain. Ya, usah aya wae sia naon make payung Si aing sapi geus keren ya kos orang Belanda. Ayo berangkat jalan. Buset, bebengetan ke sumbu lilin yang disebut kos orang Belanda. Pakai mobil wes, pakai kuda malila, irana pinat, pakai kuda mah. Heulah, geus sia we Kong. Ayo urang berangkat yuk. Kedeng nungguan si Gaper heula. Mana cenah teh budak Naon sih mau kapak, jeung naon mau kapak. Kampak dinan segala endah Aisyah kokok beheung sia teh koeng di kampak deh. Tuh. Gaper datang tuh. Per. Udah kumpul deh nan. Aisyah Gaper ilu apa mau amanya kokoloran kene aing mah. Ilu aing semua, tapi celana aing leungit mah. Leungit ka mana poneun-meuneun sia? Dipoe ku aing di ditu eueuh sia mah teh nyaho. Sia malila deui atuh ge lah. Iya, lo seper pira aku sang koloran atuh ge. Aing tadi geus ngomong celana aing leungit. Aisyah. Pira aku aing mati beurang lebaran hit. Gane sih deh. Memang aing parusing sia, tambah sia deui nan ngomong teu ceureuh. Padahal sih ya. Celana perasaan nu aing sih ya. Tuh kaciri anjir ngalantek. Nang di mana sih celana? Bagus kan pada celana. Bagus mah bagus. Cuma di mana sih ya? Lain mah celana, mana ke celana sama per. Atuh, lagi nyawa eta celana aing nanya nang di mana eta celana? Nyaho aing ukuran nomor berapa? Astagfirullahaladzim. Selalu nangkeun ukuran aing nanya eta celana di mana? Sih disabet sorban ku aing sia bolot hese. Iya teh celana budak ngora, lain celana kolot, nora sia nyaho julupnya. Budak ngora itu celana. Astagfirullah. Capek dah ngomong jeung sia capek aing nanya teh tadi. Oh, saya celana pet tuh di situ saya loba saya geus enak mah geus ngepas yo tiga. Bener itu salah deui celana aing sia nya. Buka sia buka celananya. Naon sih dah? Buka celana aing. Ari betul budak kumaha yeuh. Sudah tinggalkeun. Yuk, Tutup manten pataina. Naon sih? Celana aing pan. Awas coba nih celana aing oge Semua buku celana aing nang mau tadi. Awas Budak tuh ninggalkeun tuh sia gara-gara sia aing tinggalkeun tuh deh. Nah budak per.
Aing gara-gara sia sih culamitan tinggalkan wae ke pantai majikan ya. Culamitan congor sia, puga itu sana itu gara-gara sia tuh yang tinggalkan. Gagal ya mamen kita tanikan ya. Enggak lu lagi sih apa sih aing ampun. Coba deh. Nah, sih